aing ke saminggu wae si Garing ka mana liara ieu budak ieu teu panggil-panggil. Liar yang si Garing hari saya pati tangan atau budak. Tok. Man, naon ka mana sih? Ayo man, cager awak mah man, sehat man. Bingung ulah tempona. Bingung ya aing man. Garing eta si Garing ieu jangan saminggu wah. Si Garing. Oh, si Garing kamari kapanggih. Sakamari teh Garing ngomong. Urang cadek aya acara cenah ka Girang. Dek refreshing apa naon? Gitu. Ke besing uto neangan mah cenah ya panggihan wae gitu. Besing baya acara mah. Ngomong-ngomong dirinya kok jadi nganggur toh? Emang jeung bos beras engeusan pan eta jadinya jadi tukang tagih. Buset geus ilah aing dipecat. Bos beas teh. Oh, dipecat teh mun aya lantaran kumaha atau masalah naon eta tuh bisa dipecat? Pokoknya bos beas teh bener di ayeuna ngagawin ka anak buah teh. Gaji teu dibayar nya. Ceritana ya, motor nu aya dicabut. Buset. Terus tuh nya pokoknya orang kesal ke bos biasa nya. Lamun kitu carana mah kieu to. Kumaha ayeuna hitung-hitung balas dendam to. Ayeuna kieu. Bos beras panggihan deui to. Ayo kumaha coba ayo. Bere dia support atau semangat nya supaya mana bangkit deui. Padahal utuh tujuanna balas dendam. Hayu aya yang siap, Bos. Masalah siap. Orang masalah Bos lah mun kitu macam. Ayo urang main bos biasa nya. Saya lah. Urang lain ayo Bos. Siap, berangkat. Ayo berangkat. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam. Benarian sia. Nyayang kapanggih jeung Bos geus lah Bos, urang. Hirup kene sia. Alhamdulillah. Geus parah ya Bos. Sayang teu ya. Yo, si Leman Bos. Oh, si Leman. Urang baulin ka dia ngajak. Urang mending geus silabat Bos, ke dinya Bos. Ka mana wae? Mana urang kalayang kuliah teu puguh we. Si Garing mah si Garing. Si Garing geus saminggu teu kapanggih sarua. Usaha naon sia sambarang eureun aing? Oh, nganggur di wae. Aing sambarang kieu geto usaha teh geus naon wae geus. Aing geus teu jadi bos deui geus. Enak teh. Sambarang poin dibagi-bagikeun beas. Ya aing sabisa-bisa ge aing usaha. Eta teh kitu. Ngomong-ngomong ge aing ngarek mangkat ieu teh. Kedeung heula. Oh, ka mangga. Iya, aing perlu banget. Aya perlu sakedeung. Ayeuna kan Bos geus ripuh. Nya. Tah, ayeuna urang kieu Bos. Baheula beas anu geus dibagieun ku si Bos. Urang angkat deui. Buset. Lah atuh diangkat teh mah atuh aing saurang jeung ngaletak. Ciduh atuh tok. Teu jadi masalah urang kapan posina keripu banget. Kapan oret-oretan ka eueuh. Tah, urang angkat teh cabut teh supaya Bos boga modal jadi bos deui. Aing nanya ka sia ya. Ari sia ngomporan apa karunya ka aing? Karunya mentak kitu ge. Ulah sampai terpuruk gitu. Ulah sampai terpuruk, urang mah. Ngarang-ngarang tadi Gitu. pandang itu di lapangan. Enak kari-kari bos kan jadi terpuruk ieu. Iya. Urang mah karunya. Bodong. Eta lamun ku aing misalkan yo. Ku aing di alande beas ditah mah itu hutang deui ka aing. Eta kuat aingnya. Lah kuat soalnya oret-oretan eueuh. Gitu Bos, oret-oretan. Nah, coba. Sia boga ide sih. Lah, urang atuh jadi anak buah pertama piraku coba ide. Akan apa ya? Iya si Leman. Bener teh maksud kasih benar. Usaha bos supaya bangkit deui. Urut ngarata di jelema terpandang kan kok bisa jadi kieu gitu. Betul. Aing sebenarnya balangsak bener dibejakeun nu bener mah. Buat di nyeun cara gitu bos, cuma jalan gitu. Aing lamun sia boga ide kos kitu, misalkan emang aturanna seperti eta, aing wajar mah lagi deui. Lah aing memang ibarat teh berpikir aya. Urang mah karunya supaya Bos ulah sangat terpuruk deui, supaya hudang bangkit kembali gitu. Maksud urang mah. Aing janji ka sia. Benang beas aing kabeh di warga. Diangkat deui sia jadi anak buah aing. Beres. Termasuk sia. Kajenting aing ka kana kohaena ge. Siap bos. Gaji tong tanya aing mah. Percaya bos. Tanya bisa gaji baraha. Lumayan kan? Lumayan gaji mah mantap ah. Beudeuh carana kumaha ieu? Carana kieu, eta oret-oretan eueuh. Beas anu geus buagikeun ka masyarakat teh cek paribasar angkat kembali. Cek paribasar kajenting Islam masyarakat elak. Aing kan oret-oretan mau bagi biar ka sia kitu kieu ge. Istilahna perjanjian naon-naon nya. Wayahna beas anu geus ku aing dibagikeun ku aing diangkat deui. Eta pikiran gua tepit ka dinya. Tapi angker bos, tapi carana angker. Jadi eta aing resep yo, resep aing yo. Soalnya kieu urang bos ya. Boleh eta caang bener pikiran sia teh. Soalnya kieu Urang nang begini sia tak sia. Urang karunya ngari dinya. Carana kumaha yo? Lamun warga di dinya abe kumpulkeun, bejakeun bos bias rek berbagi deh. Nah, gitu. Bagus eta. Bagus. Kakak aing datang. Heeh. Gitu. Ada mau bagi harta lah gitu. Ira waktuna ira. Ayeuna Bos lebih cepat lebih bagus. Oh iya. Ayeuna. Iya.
Beneran aing poe ieu emang acara saja nih. Oh kan wacara kan. Ayo turun lanjut yuk. Ayo turun ke lapangan saya si Uto. Aing ngabejaan ulang ngalakon omongan aing meleset. Heeh. Sukses tidak kanan, hasil maksud tujuan. Diangkat ku yang jadi anak buah deui ka aing. Beres. Siap, Mana mah Tinggal siap. ngalah motor nu anyar di dalar. Heeh. Tanggung jawab, Bos. Siap. Ayo siap. Anak kiai orang cabut tuh yuk. Tong lila nya. Sok berangkat heula. Urang ngumpul warga heula. Warga kumpul, bejan aing nya. Beres kumpul Apa warga. aing eueuh di imah Kumpul nya. warga heula nya. Ayo jalan warga nya. Aduh, ide bagus ya budak. Coba di bareto mah. Dipikir-pikir ku aing. Blundar aing. Lah di zaman usaha seki aing bagi-bagikeun beas. Aing sorangan balangsak. Ayeuna ge aing bingung dua air dahar jeung rek pamajikan. Aduh, bagus toh. Botos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu? Yo, ayeuna kan bos biasa Bapak Bias. Ayeuna kumpul di saung ya itu orangnya. Ayeuna. Bapak Bu kumpul di sini ya. Pos. Kumpul bagian lainnya, bapak di gas. Ayeuna berarti nya. Ayo, ayo bagi. Ayo kumpul saungnya. Heeh, hayo orang ka ditu. Aing teh mendak sia kaim hain nama aing jeung deui cenah sieu boga cenah peluang Lain peluang mah aya, mangok kira-kira aya eueuh injeun. Aing masalah injeun aya mid, tenang we. Assalamualaikum. Woi Waalaikumsalam Kumpul ya. Naon ya Buset si Uto lain anu nagih kamari teh ka aing. Heeh. Maksudna kieu ya. Bos Beas tek pabagi biasa mid. Bos Beas. Anu bener. Iho. Tah ayeuna urang mendingnya urang pangen bos Beas mana bagi Beas deui. Dinya keur parunya kan. Pos tempat baheula kumpul deui. Tempat baheula. Nah, imah. Tuh. Ayeuna. Ayeuna. Eta ngomong-ngomong bener teh. Lah bener. arek mereng nginjem deui apa kumaha Larik mereng jeung di Beas mana. Babagi rek babagi. Babagi deui. Ayo. Ayo, pas ayo. Oh, mending ayeuna. Ayo. Bisit lah arek babagi beas mah. Sampai ke pos dilanya ada kabeh jani warganya. Oh. Alat kumpulkan kabeh warganya. Oh, kumpul warga. Oh, itu lamanya jawab. Ting, buset teh aing geus teu manggeus Wah, mau tenang ku aing di bejan. Ulang bohong. Beres moal ayo. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Bit, semua bit, cager bit. Alhamdulillah. Ayo karumpul ya. Nah, Aya naon sih ieu kudu men? ayeuna kieu bit. Bos Beas arek pabagi di Beas. Lu bener. Gila, bener pira ku aing bohong. Tah ayeuna mah siap panggihan bos Beas ka ditu. Ayeuna warga geus kumpul rek pabagi di Beas. Tah ayeuna mah tong dilatih panggihan buru-buru. Bener tuh. Bener aya Pos yang Bareto, pos Bareto geuningan. Hebat di bos biasa balik ini. Wah. Tah saksina ge Sleman. Berarti bener bos biasa nya. Oh, bejan saja ibu-ibu aja. Saja bejan ya, saja. Oh, bener. Bos Beas pagi deui. Oke, ulang ka ditu. Heeh, man. Ayo, urang berangkat. Ayo berangkat aja ayo. Ah, Sip, sip. berarti bener insaf teh bos biasa nama meureun. Bit, saya ke mana? Iya. Ah, kapos. Ah, kapos. Kapos aing. Dia taruh ngarek kaposnya. Oh, aing kira bos biasa bagi-bagi Deui, deui. bagi beas. Ayo. 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 Emang kemarin jam bara gantang kamari. Terus lunas. Kan lunas. cuman kamari kan mainnya babagi deui, coba babagi teh ya. Cuman ini babagi deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebagaimana waktu yang telah ditentukan bahwa diminta kumpul pada saat ini yaitu di pos yang mana waktu bos beras atau bos tagor akan membagikan kembali beras atau berupa harta. Hidup Bos Tagor. Untuk itu sekarang kita nunggu kehadirannya bos tagor. Bosna di mana kene ieu? Bosna ke ditelepon Pak kalau mulanya. Lah teh ge bos teh arek-arekna di daerah. Bos tagor telepon toh. Warga geus karumpul soal ieu. Antik amat tuh. Halo, assalamualaikum bos. Di mana bos? Di mana? Tah ieu kieu bos, ieu warga kan geus karumpul kabeh. Tah ayeuna bos buru-buru gara ka dieu lah. Pandek babagi eta beas. Buru-buru nya bosnya. Ulah lila-lila ya. Warga geus kumpul kabeh soalna. Assalamualaikum. Hidup bos biasa. Babagi yeuh. Karumpul kabeh ya. Kumpul bos. Ayo kumpul. Mana beas bulog teh, bakal dia gerak turunkeun. Wah, anu katinggalan. Oh, Teu salah. Di Pejan Gabengus, Kaum Malmur.
Hararideng enam hak aing dikumpulkeun hak rumpul. Biasa bos mana ya beas rek bere-bere. Nyaho dikumpulkan. Nyaho lah. Masalahna rek naon ieu dikumpulkan ku saya? Pembagian. Bagi beas, Pas. Bagi beas. Ari barang empuk mah kuat caruringak. Ya. Kudu harus. Mentak bakal dibere beas deui ku saya. Ya harus lah. Can ngarti. Ngerti lah. Naon cenah cek manehna? Warga tita karumpul ku bos beas. Terus Arek babagi beas gitu. Datang ka pos. nyaho sia. Heeh. Nyaho dan sia. Nyaho bos. Ya, dengekeun. Dikumpulkeun ku saya kabeh lain rek dibere beas. Terus naon bos maksudna? Naon? Ingat nu kamari. Geus bara karung wae jaba duitna. Naon sih bos teh arti maksudna? Iya naon maksudna ieu? Oh bos benar. Eta ku saya arek dialaan deui. Aduh. Bos, kiraku barang geus diberekeun di. Artina naon nu kamari geus dibikeun eta gantian deui. Waduh. Termasuk sia loba. Buset, coba teh utang-utang kamari teh geus ikhlas we dilunaskeun. Oh nawai aing ngahutang-hutangkeun beas mere-merekeun beas. Termasuk sia leuwih parah. Kapan kamari bos kumaha sih? Cenah geus insaf cenah. Moal dipenta deui. Ye ingkar janji bos yo. Ngomong kitu ge. Pikir atuh ku logika zaman ayeuna usaha rese mikeun-mikeun beas. Nah rese. Usaha rese kieu. Berarti di dia teh ka dieu teh banyak nagih hutang. Sok urus, kena urus tah. Aing nyatet tanah lu sekali. Ngomong ada gimana lewat ya. Dia jadi jagoan. Alah. Alah, enggak lah. Iya, buset sih kawan. Nanti kabeh ya kan. Oke ya. Wah, ieu mah teu beres ya ieu mah. Ieu acaranya jadi kekerasan yo. Yo bos, kumaha urusana bos yo? Tanya urusan bulan hareup atau minggu ayeuna. Ganti. Embung, pokona embung ngaganti. Tuh bisa. Oh, barang anu geus diberekeun dipenta deui. Anu kasawa ge nok. Ganti kumaha ganti? Ulah diganti. Ieu mah kekerasan urusanana ieu. Silakan. Bayar lontong minggu hareup. Lebih cepat lebih bagus. Bisa wae uing mayar. Oh, terus Engke anak pemajikan uing rek ngadang naon dinu banyak dibayar. urusan aing. Pokoknya ibu-ibu kabehnya tolong. Gagal ieu mah yo. Perhatikan anu ngarala beas di saya. Gantinya. Assalamualaikum, Maulana. Tuh, ingat. Kenapa ya, Teh? Aduh, warna panjang di sana panjang ini di sana Maulana, semangat. Yo. Iya ya, ngobrol aja nya. Ayo. Yo, Maulana ieu nya. Apan baheula bos Tagor mere beas kan nya. Mana kan kita nyarokotnya. Kan kesaksian bukan lurah ge. Da main rek insaf. Tak kari-kari ayeuna masa dikumpulkeun. Tak ku anak buahna teh bawa arek dibagi deui. Ternyata naon geus diluariuk, nagih anu barang anu diberekeun kudu dibayar wae. Make acara kekerasan aya mah komo itu. Aduh. Ya babuk hutang, balona ya bari hutang. Bodegana kalau sangat ampun. Pokona ieu kudu dibereskeun deui mah. Iya mah geus kekerasan ya. Kekerasan ieu mah. Kumaha mah orang teh orang sabar kena kan itu. Ayo, Bereskeun. bereskeun. Ah, kekerasan ieu sana mah. Bisa kurang lapor ke polisi. Laporkeun kene ge, kamu cuma diberi peringatan gitu, oke? Bakal gitu-gitu deui. Ayo. Mending kene ka polisi laporkeun. Enak ya wae ge akang-akang anu jadi korban orang bawa wae rumah sakitnya sakit rawat ya. Ayo. Ya udah. Lah dua-duaan we sia ah. Rawat ya. Aku ya. Aing geus percaya ka sia toh. Oh. Kabeh tagihan. Oh, beres. Anu 2 kintal, anu 5 karung, anu 10 karung. Ala kabeh. Ya, gitu bos. Paham ya? Ya. Assalamualaikum. Salam. Pak Lurah bos. Pak Lurah datang. Pak Lurah datang. Sia anu lapor ka lurah. Saya betul laporan, kan saya tukang nagih, saya bilang kok saya laporan. Kita kan. Saya terondang. Akang Tagor geus ingkar janji ke warga. Maksudna Kang Tagor geus nyeun kaributan tadi ge. Lah acara aing ributan ge beas aing.
Omongan kudu dicekal eta. Nah, no dicekal ya. Kanyahoan tak. Si Sami 20 karung. Kuduna hitung-hitung kan dapet kaya nangis bangsa 50 karung. Termasuk si Abid, tupang lobana. Jaba duit ongkoh. Kadang olah. Lamun 20 karung dikali saminggu 2 bulan atau dang selebihna geus bara duit wae Pak. Kamari mah saya mikeun ge atuh logika Pak. Aya rata-ratana panawa. Omongan eta, ucapan Akang teh. Oh, terus di keluarga kan? Akang geus sadar lah eta kan. Benar. Warga rek kagantian. Di antarana si Abid, si Samid rek kagantian. Sekalipun moal, wudu digantian. Sebab lamun geus kieu lah tekor saya. Tuh saeutik beas ku saya dibagi-bagikeun. Lamun aya oret-oretanana. Ieu kan tibang omongan urang. Terus palurah ka dia di tiang keluarga. Maksudna arek nagih ucapan saya. Silakan bisa mah. Bener gak? Bener tuh sia. Oke, warga laporan, Bos. Soto, menjelang gue sia. Laporan warga. Sok. Saya yang ngenge. Tanggung jawab kuring. Oh. Kuring sadar diri. Oh. Kuring mau tanggung jawab kan? Sok. Asal eta kuring dibereskeun. Bagus. Maksudnya digantian. Gantian. Ulah make lila. Tapi Akang geus acara kekerasan tadi. Masalah naon? Nonjok warga. Lawan, jangan warga ngalawan. Akang bakal diajukan ke polisi. Anu bener lah. Ngomong ka Kekerasan polisi, eta mah. keur mah kamari ngomong ka polisi. Ayeuna geus ka polisi duae. Akang kan eta sadar kan? Geus embung. Kuring itu diajukan. Lah, Pak Lurah, omongan mah tibang omongan. Lamun eueuh make kikieuan jeung matre eta ngaranna bohong goblok. Bohong gitu. Bisa kene wae ngajawab. Bohong bener. Benar. Kitu nah ari taun sia yang jadi anak buah aing wae. Ayo dong lah. Akang geus beres enak. Pokoknya Akang bakal dilaporkan. Silakan. Aya saksina. Ditunggu ku saya. Boleh. Bener tak? Sok, ditunggu. Hiji 2 3. Ditunggu Pak Lurah. Tunggu ngandang maneh. Maruk laing sion. Hah? Maruk laing sion. Oh, lainnya. Kuasian. Lawan rata-ratanan apa eueuh? Aya bukti. Aya buktina kitu nya. Tibang omongan mah urupana. Bener tak? Bener. Kakarak saja dengan buah. Oh, tungguannya. Oh, siap. Ditunggu ku saya. Ayo kieu Bos, ngomong-ngomong ya. Ya kan kadang ini sadari wah. Pusing bener warga laporan ke Pak Lurah, saya foto warganya. Saya jalan tieu lah. Sok. Orang jalan tieu lah Bosnya. Aing kakarak boga anak buah ya garesit ya. Jalan tieu lah Bos. Tenang aing moal bohong. Ayo. Waing gaji sia disesuaikan jeung kahayang sia. Bener tak? Sok, waing tungguan. Oh, ayeuna kan urang dendam urang geus beres ieu nya. Anggap tugas geus selesai. Selesai ulah. Ayeuna tinggal ke urusan bos berasnya, jeung warga jeung kulit jeung Pak Lurah. Ayeuna urang kabur eta. Kabur urang tinggal urang paribasana. Dia pada riwo. Bah, cabut ah. Cabut lah. Ayo. Wah, saya. Wah. Iya. Ikut saya ke kantor ya, Kang. Ini Pak. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayeuna masalah bos tiga nu kamari. Anu geus merasakan yang kekacauan di warga orangnya. Ayeuna geus diselesaikan. Ayeuna geus dibawa ke kantor polisi. Jadi warga enak harap tenangnya. Harap tenang seperti biasa, geus malah di lintah darat. Hidup Pak Lurah. Hidup Pak Lurah. Berarti ayeuna mah aman Pak Lurahnya. Aman ya. Ari amanah. Nuhun di Pak Lurahnya, nuhun. Pokona ditolok deui urang periode berikutna gitu. Nuhun Pak Lurah. Ya.